biar ku makan hanya sehari sekali. Daek teu ayeuna. Sakitu ngadahar baso di sangwan ogenya. Awak aing begang lain ku loba begadang, tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka. Aya nu kitu aya eta tiung dialungkeun si Ece mah leuheung dialungkeun anak-anak kursi ieu madar kana rak piring jol salaki narek masak mie eta tiung dijieun cempal saking ku make tiung teh pan hareud tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna urang di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka amin. Ari Ece kapaksa teu ka dieu dipaksa henteu bagus ku sabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun. Ku sabab Pak survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri zaman ayeuna kumaha saldo kumaha salaki keur loba duit jeung salaki eueuh duit beda teu ka cirina beda teu. Bu tong boroding perilaku pamajikan ningali beungeut salaki ge beda keur aya duit jeung eueuh duit mah betul. Ieu mah keur bobogohan panggilanna ayah bun si akang bubub aya igeleuh bububnya si Ece bobogohan ayah gak apa-apa lah bunda mah balangsak juga yang penting cin cek nini pret Allahumma salli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kumada ramang sadayana kumaha ngawaler salamna ikhlas bu ridho teka paksa rela saladar bisa anu teu elingnya urang ngadua mudah-mudahan anu ikhlas ngawaler salam tina manahna mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Oce hoyong ka Mekah geus daftar acan baroga duitna atuh sarek nu mawa tapi ulah leutik hatenya mudah-mudahan orang pabedilan sadayana khususna nu hadir dina ieu patempatan sadayana sini nasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Kari-kari mun balikna ka Badali Sawah amin. Kajian imah nu megah kabeli mobil nu mewah rezekina sing tambah-tambah milikna sing tambah-tambah pamajikan si bapak oge sing solehah lain tambah ca tenang palebah dinya masih kuring teu satuju. Oge doa anu kaduana khusus kangge para pamuda jeung ka para duda aya duda pamuda na aya urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu geulis sapertos abdi geulis teh beda awewe banyak kasep atunya kumada ramang sadayana alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatal sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan biha syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Supaya langkung berkah urang muka ku sholawat siap bu, siap sholawatan siap, siap dikeluarkan sorana siap. Sahur kanjeng Rasul man sholla alayya sing sajal anu maca sholawat ka kami wa rafa'a sautahu sareng sorak nate dikeluarkan, sorak nate ditarikeun, wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka syurga. Eueuh hayang ka surga keluarkan sorana siap. Salatullah salamullah. Katanya apa? Ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sarang-sarang salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya ya jamaah mugiku Allah diijabah sing tiasa angkat jarak ka Mekah sareng Madinah. Sing tiasa angkat jarak ka Mekah sareng Madinah. Sareng-sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ngaji kudu jampe ulah bari ngaloprek ngaloprek komo lamun tibrasare bisi dirawuku kelong. Komo lamun tibrasare bisi dirawuku kelong. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayunan ku simburing dipihurmat pengatur waktos penata acara kersana MC belah mana MC na mana leungit MC teh aya eta anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dina peuting ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji pangaosan dalam rangka ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Belah mana ieu panitiana ce? Belah mana panitiana ngacung panitia aya? Eueuh cenah panitiana ge euy. Aya margi naon cenah ce? Keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pangorbanan betul. Pangorbanan naon wae? Hah?
rupi-rupi leres Bu. Aya nu ngarabankeun harta bandana, aya nu ngarabankeun tanagana. Betul. Aya nu ngarabankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia nu teu mikir aya belah mana sih diukna. Ih da batur mariwah betul Bu. Ti mimiti nyieun ten. Nyeun ten, cek bantuan da capek. Ti mimiti masang ten, nyeun pang, nyawa sonsis, ibu-ibu na mararas. Ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut dipencit dia mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Ngabutuhkan, matakan orang doakan. Mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke tehilap ka para kasepuhan, para alimil ulama, asatid wal ustadzah, wabil khusus ke keluarga besar almarhum Haji Delis. Oke tehilap anu kusimpuring di pihurmat Bapak Kuwup Abedilan Kaler, kersana Bapak Kasbon, betul? Hah? Bapak Kasban ipuntennya satu nulisna ieu teh Bapak Kasban Casban. Sim kuring pan letahna letah Inggris eta. Anu katilu anu kusimpuring di pihurmat oge Bapak Haji Dadang selaku ketua DKM, oge anu kusimpuring di pihurmat Bapak Kiai Rustandi selaku kasepuhan di Batisari. Urang doakeun ku sadayana Bu, mudah-mudahan nawanamina guru-guru urang sadayana, para kasepuhan sadayana ku Allah sing nawanamina sing dipasihan. Ih sok balelor eta acan tuang teh sok ieu. Sing dipasihan sehat badan amin, ditambi-tambi barokah ilmuna amin, ditambi-tambi barokah amalna amin. Age nu jantan putra sinarang putrina sing jantan putra putri anu solih tur solihah, anu bisa neraskan perjuangan anjeuna amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ke aparatur pemerintahna manawi aya tikawit Bapak RT, aya atuh Bapak RT. Belah mana Bapak RT euy? Kerkii Bapak RW aya belah mana? Pak Kades aya Pak Kades belah mana? Nu mana Pak Kades aya di dinya? Oh eta. Urang doakeun Bu, mudah-mudahan pamimpin urang sadayana dijadikan pamimpin anu adil amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu cangkel aya, anu kesel aya, anu teu boga duit, anu loba hutang, anu hareudang aya, nyeri cangkeng aya, nyeri tuur, ih sagala aya. Aja hareudang teh ih komo biasa tara make tiung mada panasnya. Sok we balik tina ieu patempatan naon anu miti dibuka. Tiung heula teh berkat heula. Atuna tiung da senek nage geus dibuka ti tadi geus beak di geurengnya. Betul. Eta tiung dialungkeun si Ece mah, leuheung dialungkeun anak-anak kursi, ieu mah kana rak piring. Jol salaki narek masak mie eta tiung dijieun cempal. Saking ku make tiung teh pan hareud, tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna urang di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mapai jalan satapak kajugjug kahiji, ulah kahiji lembur bisa jadi mawar bodas, kahiji majelis ya. Ya tapi Pak ya sampai sempurna hapunten. Ya kira-kira ceramahna wios nyanyian wios. Lamun ulah moal gitu. Sok anu nyarekan Bu, deuh cenah ceramah zaman kiwari mah meni loba gaya. Meni nyanyian sagala. Padahal malain loba gaya nyapanya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji teu dibarengi dengan candaan sok balalubar betul. Henteu bubar nundutan. Henteu nundutan
tibra henteu tibra api-api kacai henteu balik deui teuing bener kacai ting leleg-leg ku juri eta teh ya hatur nuhun ibunya sing tampi iman Islamna amin gitu. Oke, naon nami teh ibu ieu simkuringnya lamun misalkan ngaji zaman kieu sok kitu nya bunya matakan ngaji sareng simkuring suarana bebaskeun siap siap hayang nyanyi hayang nyanyi gitu hayang nyanyi hayang seri hayang balik ulah maksudnya kumaha suarana bebaskeun ulah dikekempit dina tikoro bisa jadi stroke siap keluarkan suarana siap bapak-bapak araya gustingan bapak-bapak mah melohok ya kaharep kos nu bogoh meni rada keeng gitunya Pak keluarkan suarana siap sok karek di mana bi teh mapainya mapai mapai jalan satapak kajugjog kahiji majelis eta lembur di lembur deui henteu karasa capena sabab make kendaraan leres gitu aya nu ka dieu naik mobil aya naik motor aya berjalan kaki aya dibere duit ku Pak Kades 10.000 5.000 atuh meni watirnya ari aja kapaksa teh ka dieu dipaksa henteu bagus kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ojo maksakeun ka dieu maksakeun teh ikhlas teh ridho cik simpuring rek nanya ieu ka orang pabedilan betul orang pabedilan di dieu coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang pabedilan simkuring badena ros wios kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade saja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo Allah eta mang hadroh menitarik tolabul tadi nama si Oce rek tolab ilmu ngan anggel keresek masuk di bawah ayeuna mawa keresek ka dieu euy persiapan geuning tuh di wadahan betul aya jeruk tilu asupkeun aya papais genep cujulkeun ngan kadewe balik ka imah bongkar babawaan teh bisi poho si Oce mah nya digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya tapi insyaallah orang pabedilan masih kuring yakin datang kana ieu patempatan teh sejak erek tolab ilmu oge apal kana fadilahna tolabul ilmu naon cenah fadilahna urang tingali dina kitab Lubabal Hadis taurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya al-farqaatin tatawuan maka sing sajal cenah anu ngaji anu naon cenah araya euy mun rek maot atau usoraan makagok araya sing sajal cenah anu ngaji anu naon cenah sakumaha ngajina teuing baban satu bab saja Pak saeutik satu babanya hadir hungkul ngaregapkeun hungkul dina ieu patempatan kana mangka aya afdhala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat aya orang pabedilan anu pernah salat 1000 rakaat eueuh mun aya mah eta hulu tinggalin di handapnya saking ku berat betul Bu tapi ayeuna ibu hadir hungkul ngaregapkeun hungkul dina ieu patempatan alusan keneh ayeuna bapak teh tinimbang salat 1000 rakaat timbul pertanyaan ti Ibu Titin aya Bu Titin di dieu Ibu Mimin aya Ibu Eis Bu Lilis Bu Ai Bu Neneng Bu Nung araya Bu Eti Bu Eti belah mana eta Bu Eti oh eta ieu puntennya lain Eti ieu Eti Jakarta timbul pertanyaan ti Ibu Eti nah cenah neng urang teh afdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujudna tapi nah geuningan urang teh afdolan keneh tolab ilmu
Dijawab ku si Ece, apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmuna leres Bu. Ayeuna sok ayeuna si bapa salat sok sanajan 1000 rakaat adi teu apal kana ilmu nama bakal sia-sia leres Pak. Kan nyeri-nyeri sirah betul. Ayeuna si Ece puasa teu apal kana ilmu nama kakur haus jeung dahaga hungkul betul. Ayeuna si Ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata leres Pak. Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu mual ditampi ku Gusti. Na'udzu dina kitab Zubad geuningan saurna kumaha. Faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu sing sahajal ma siap nyebut ma euy belah ditu aya siap nyebut ma Ece bapak-bapak siap nyebut ma anu teu nyebut ma balikna nincak tai sok kaluarkeun nyebut ma siap sing saha jalma 10 urang araya itu geuningan loba lalaki teh di dieu nya sok sing tarik nyebut om mak sing kompak siap sing saha jalma anu tukang mah teu disada euy rek disebut ceng-celengan da ngaricep itu araya sok sing saha jalma heg make seni saeutik mang eunekeun mak bokas doma kitu mah sok sing tarik sing saha jalma tak kitu ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna meniraing kos dombanya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk 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 araya kene itu ditinggalian ceng har kene Ece siap kene siap naon cenah tadi beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti matakan alhamdulillah wa syukurillah lamun misalkan orang pabedilan datang karena ia tempat sejak erek tolab ilmu maka yakin dosa orang sadena dihampura ku Gusti amin ya Allah ya Rabbal margi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu rek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh aya nu apal teu apakah rek ngabagikeun itu kadahara apakah rek video abdi eta malaikat diutus ku Gusti Allah datang kapci kenon kapabedilan erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak Bu Eti aya Bu Eti karasa Bu Eti keur dicabutan dosa ayeuna Mang Maman aya Mang Aceng aya ibelah mana Mang Aceng Mang Edi aya Mang Edi Mang Yunus adi Bu Iyam aya Bu Iim aya Bu Iim ibelah mana eta Bu Iim hah karasa Bu ayeuna urang teh keur dicabutan dosa henteu atuh mun karasa mah geus pingsan mah naha kusabab urang mah gede kene dosana tinimbang awakna betul terus kamanakeun eta si dosa teh anu menang nyabutan teh eta Bu rek dikilo cenah eta mah eta Bu malaikat nyabutan dosa orang pabadilan dibadolan digembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dieu Gunung Ciremai bener tak Gunung Ciremai kana mbok ke atuh eta mah hiji-hiji ka Ciremai ari cek Ciremai teh geus di mana maneh malaikat meni ringkit meni naon cenah apa ringkit orang dia teu apa ringkit teh naonnya sagala dibawa babawaan teh loba gitu loba pisan naon disebutna di dieu riweuh rariweuh dibawa kabeh ieu teh naon cenah jerona teh cek saha cek gunung
Cak gunung teh cenah naon eta teh eusina teh ieu teh dosa orang pabedilan mani loba kieu nya rek kamanakeun cenah geuningan cak gunung teh erek kamanehkeun ari cak gunung teh cenah hampura malaikat loba pisan geuningan dosa orang pabedilan teh hampura sim kuring mah moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut kamanakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ya dosa orang pabedilan ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berarti di dieu Pak hah laut garung barong laut barong atuh biasa tong melotot ye naon Kang baro dibawa ka laut baro segitu mantesnya ari cak laut teh cenah ditanya naon eta teh malaikat geus di mana maneh meuni ripuh meuni naon cenah jawab cacing tarik meuni naon cenah cak laut teh cenah geus di mana maneh malaikat meuni ngesang meuni naon cenah meuni ngesang ari ceuk malaikat teh rek kumaha aing teu ngesang wahai laut dihareup ge eueuh tisu-tisu acan aya tisu euy mun geus banjir kieu teh katingali ieu ku panitia euy heeh mun geus hareudang kieu geus banjir mun eueuh tisu-tisu acan ih geuningan disumputkeun ti tadi atur nuhun mudah-mudahan pamajikanna sing opat Bu, ari tadi mah nya laut naon ngaranna teh ari gunung mah langsung ditolak mentah-mentah Pak si malaikat teh ari laut mah henteu laut mah kepo heula naon cenah kepo heula ditingali dibukakeun babawaan saha teh ya bawaan sahanya bawaan malaikat ece par malaikat teh tadi tegas ti dieu nyokotan dosa orang pabedil ari cak laut teh cenah sim kuring hayang ningali barang dibukakeun teh eta babawaan malaikat geuningan loba pisan dosa orang pabedil ditingali teh aya dosa Bu Titin, Bu Imas, Bu Iyam, Bu Nur, Bu Ai, Bu Neng kabeh aya di dinya Bu Eti komo loba cenah Bu Eti di dinya Mang Aceng araya kabeh Mang Dadan Mang Edi araya kabeh ditingali teh Pak tapi tenang Pak tina kabeh dosa orang pabedilan teh geuningan lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki eta langsung si Bapak lurat reret aya teh pamajikan aing di dieu euy sugana ningalieun ye ngadangueun Bu araya ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ieu meuni pede sakali di jira sok Bu sing naonnya sing kunaonnya sing iya sok iya nya sing tenang jawabna sing fokus ibu cing cing nanya deui ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih geuningan parede keneh wae sakali deui ibu boga dosa teu ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih berarti Pak orang dia mah minta hampura ka salaki unggal poe hah tara ari minta hampurana unggal naon atuh oh unggal lebaran oh mun boga duit berarti yakinnya orang pabedilan mah ibu-ibu nate marawat nate rek bulan Syawal ku sabab lebaran dibeakeun dosana betul lawan cenah dosana geuningan loba ibu-ibu orang pabedilan mah anu osok malototan ka salakina ibu sok malotot ka salaki atuna osok mah nya peureum ka salaki teh ibu sok nyentak ka salaki sok disentak tara bapak-bapak araya Pak bapak-bapak ih Gusti menila leuleusnya lamun misalkan salaki aja leles maka kudu dibere pita dibere vitamin leles keneh wae berarti kudu sering dibere semangetan salaki teh susu kur ngaji dibere susu mal balik bapak araya Pak bapak sok disentak ku pamajikan atau paingan meni baragangnya
Ibu naha sih salaki make disentakan aja kunaon? Hah? Teu boga duit. Sok dibere duit tanah. Ih salaki abdi mah teu ngawaro, anu salakina teu ngawaro. Ih salaki abdi mah beger wae, anu beger wae salakina di dieu. Cakekeun malaikat eta teh. Naon dosana Gusti nu agung Bu ku sabapa surupaya membuktikan bahwasana perilaku seorang istri zaman ayeuna kumaha saldo. Kumaha sal. Salaki keur loba duit jeung salaki eueuh duit beda teu ka cirina. Beda teu? Bu, tong boroding perilaku pamajikan ningali beungeut salaki ge beda keur aya duit jeung eueuh duit mah betul. Salaki keur loba duit kumaha ka cirina? Kasep, terus marahmai ditetap ku aja tika jauhan. Kamu kok begitu, bebaskan suarana ulah dikakampeut tina ti koro bisa jadi setruk sok. Kamu kok begitu memandangmu tabo, tak bosan-bosan salaki keur loba duit mah euy. Ari salakina keur eueuh duit kumaha cirina? Salaki keur eueuh duit kumaha cirina? Belah dinya mangan riweuh karada angeun. Bo araya ari salaki keur teu boga duit kumaha cirina? Betekok. Salaki teu salah teu naon keur ngagoler ditoker kos ka ucing. Kudang maksudna bapakna tingali wayah kitu salaki batur mah geus usaha. Ngadidinya mangalumuk kos seueuhaneun. Piraku kudu diduruk mah. Nu ngaduruk salaki orang papedilan euy. Maknya nya. Tapi Pak sim goreng mah husnudon ka orang papedilan mah katingalina teh ibu-ibu nate wajahna teh wajah solihah hungkulnya. Wajahna ge wajah surga hungkul. Pinter ngabungahkeun hate salaki. Ibu araya Bu, kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala? Karena saking ku hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadikan ibadah. Dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala. Betul Pak? Al ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya urang dina ngalaksanakeun naon teh henteu sia-sia. Betul Bu? Ayeuna si ibu ngabungahkeun hate salaki, hate saha cenah? Hate saha cenah aja araya euy? Hate salaki, salaki saha ce? Atunya salaki ece, banyak salaki batur. Ece ngabungahkeun hate salaki anu ciga carangka teh ya. Dibungahkeun ku ece lumayan ce pahalana. Naon cenah pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasihkeun ka aya di dieu umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu? Henteu. Tapi ece ayeuna babari ce ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala sok sanajan ibadah sunnah tapi saloba 40 ta luar biasa henteu? Luar biasa teu? Henteu cem sia mah. Luar biasa teu? Cek Bu Eti teh kumaha? Neng cenah boro-boro ibu mah salat anu sunnah ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu naon di waktu-waktu teh di engke-engke betul, di akhir-akhir betul, subuh duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya atuh ira salatna Pak simkuring rek nanya ka bapak-bapak araya Pak aya Pak nu paling hoream salat naon? Hah? Subuh jeung naon? Jeung isya jeung lohor jeung asar jeung maghrib kabeh geuning eta mah betul Bu? Da kanyahoan urang Madinah ibadah teu pati bekah cenah beki dina ibadah teu pati beuk ngaji api-ap sedekah pel ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna ibu hayang ka surga osok salat tahajud ti peuting osok tara ari nu tara eta rek naon hudang ti peuting teh rek kiih geus kiih naon aduh atuna nisang heula manya sare deui baingan orang pabedilan mah barau kecewa ibu orang mah katingalinya dina tahajud ge pagujud betul
Tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sunnah mata kad bungahkeun hate salaki. Dik si ece nu belah dinya neng ibu teh hayang ngabahagiakeun salaki tapi kudu kumahanya, apakah kudu dileketek atau nadi leketek maseri nyoconya? Tidak semua orang yang tertawa itu bahagia, betul Pak? Ada juga orang yang tertawa itu untuk menutupi luka, karena air mata itu selalu jatuh tanpa suara, betul? Ayeuna teu bisa urang nyerian jalma bungah teh ku seuri, degeningan loba oge jalma anu seuri teh nutupan ka nyeri, betul? Terus kumaha atuh neng hayang ngabungahkeun hate salaki Bu? Bungahkeun hate salaki ku dua perkara, naon cenah? Ku naon cenah? Ku sabariji cenah? Ku dua perkara. Naon anu kahiji? Bungahkeun hate salaki ku akhlak. Naon cenah? Akhlak. Naon akhlak seorang istri kepada suami? Katsiron jiddan, banyak sekali Pak. Tapi simkuring rek nyanak hiji akhlak yang paling sering disepelekan. Bu, sekarang kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya pasti ada himbauan kita untuk diajak apa? Untuk meneladani akhlak Rasul. Berarti otomatis kita juga harus meneladani akhlak istri Rasul. Nawan istri Rasul akhlakna kumaha Bu? Di mana-mana dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasul mas sopan. Naon cenah Bu? Sopan, rengkuh. Apal orang dia rengkuh? Rengkuh teh kumahanya tah kieu tah. Naon ari kitu nyebutna? Lain nyeri beteng itu lain, sopan itu kita tak labbaik ya Rasulullah. Ari orang dia sok rengkuh tara sok sopan tara ka salakina, eta salakina keur ningali TV hareupeun imah bari ngagoler ditincak beheungna ge cik atuh awas ulah ngahalangan, betul gitu. Jauh orang mengeningan akhlak teh, betul. Terus aya deui Bu hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Kecil tapi sering diabai, sepele tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon? Geningan orang teh sok poho Pak, orang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Orang dia sok hitut hareupeun salaki. Ari bapak sok hitut hareupeun salaki, hitut hareupeun salaki, hitut hareupeun pamajikan osok Pak. Komo rumah tangga 10 tahun 20 tahun ngomong telin ku biwir deui. Tapi kunaon? Oh. Bu simkuring rek nanya ari ece awalan kawin wani hitut hareupeun salaki. Nah ayeuna bisa wani. Hah? Kebiasaan, betul. Sebenarnya manu salah teh si bapak-bapak keneh sih. Betul teh Pak? Naon cenah salahna? Pak, kuduna mah pas awalan kawinnya si ibu hitut hareupeun bapak teh kuduna ditegur. Kuduna si ibu hitut hareupeun salaki jelegur. Kuduna si bapak teh ditegur. Indungna entong kitu eta teh akhlak. Bapak mata resep pandina kitab ukur dia kumaha saurna, wala yasummu anfuhu minki illa taibarihi, wala yasummu sarang ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa taibarihi kecuali ambe anu seung, ambe anu had. Tah bau kelek mamah teh tong ka ambe ku bapak teh, tah bau sungut mamah teh ulah ka ambe ku bapak teh. Komo ieu hitut ditodongkeun ka bapak tekengeng eta teh awon. Kira-kira dikitukeun ibu rek eureun moal hitutna eureun daerah. Pan ari ieu mah kumaha Bu? Ece awalan kawin hitut hareupeun si bapak lainna di ieu nya Bu nya. Ibu hareupeun salaki hitut cekuk. Ari si bapak lainna ieu karah kieu meuni halung, meuni ceungit, ih meuni lucu. Si ece anu asal teu era teh jadi henteu era, betul gitu Bu? Berarti salah. Hese neng ibu bagus jadi kebiasaan rek dieureunnan teh. Semuanya juga berproses, betul Bu? Lamun misalkan hese ngaeureunanana anu biasana orang pabedilan hitut hareupeun salaki sapoe sapeting 10 kali ayeuna mah 5 atuh. Neng hese ibu mah geus nini-nini klepna ge geus ruksak, geus eueuh koncian, teu dihayang-hayang ge bijil sorangan. Aya nu kitu aya. Oh berarti hiji deui Pak, bungahkeun hate salaki ku dangdanan. Sok dangdantara, sok dangdantara. Sok lah mereka muludannya, sok lah mereka kondangan, betul?
Ari hareupeun salaki mah di imahna mah sok make naon. Oh ayeuna make daster di dia. Sugan teh di Sukabumi, Bu. Oh berarti di dia ge osoknya akur merenya, berarti orang Sukabumi nyontohan orang dia merenya. Di ditu mah Bu, Pak, di ditu mah karesep teh make daster anu sarwe kelekna. Ditanya teh naha teh make resep make baju butut teuing da beuki rangsak teh beuki ngeunaheun tiis. Buuk ririaban kos kasatrum. Hebos bau jeng, lengan bau-bau, salakina asup ka kamar tika balik deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya pamajikan aing atawa juri. Ya dangukeun orang pabadilan, batur mah ti peuting teh seungit teh make hand body. Ieu mah der make autan. Atuh diletak ku salakina paeh karacunan. Betul gitu. Rabi. Bu, hari kemarin saya ceramah di daerah Bekasi. Pulang ceramah ada yang nge-WA. Assalamualaikum Bu. Ya, kemarin saya dandan depan suami, niatnya mau membahagiakan suami, tapi kenapa suami saya malah takut? Wah, cuti hari aja dangdana kos kumacik fotokeun dipotokeun ternyata baheula meuleunnan alus buuk diriabkeun make bunga teh baheul. Da aya nama geus pinuh ku aya nu huisan di dieu. Baheula ece alus make baju merecet teh da keur langsing keneh. Ayeuna mah geus siga nangka di karungan. Apal nangka di karungan sing berehil ece. Baheula ece teh Gusti awak hideung make baju beureum persis kos tangkil. Apal tangkil euy, bajuna hejo koneng beureum ditinggalikeun teh hideung. Nah hiji cenah tah urang teh tadi teh keur di laut, betul Bu? Keur di laut. Dibukakeun deui ku laut teh geuningan aya dosa pamajikan kanu jadi salaki. Naon cenah dosana geuningan loba orang pabadilan mah anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina. Ibu boga hutang teu bebeja ka salaki. Bebeja cenah saware. Ibu boga hutang teu ka mana boga hutangna? Aya emo ka dieu. Aku geuningan loba nasabahna di dieu. Tapi lamun misalkan ditanya hiji-hiji da moal ngaku, betul Bu? Tapi sok aya cirina. Naon cirina? Tingali we salakina. Lamun salakina begang tah. Aduh puntennya kanu baregangnya. Atah si bapak bari ngudu da hareupeun imahna, aduh kalepus si bapak. Awak aing begang lain ku loba begadang, tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka. Aya nu kitu aya. Karena ibu enggeus manggeus, mudah-mudahan uluna sing entong nginjem deui. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pokona mah ditinggalikeun ku laut teh geuningan loba dosa orang Batisari. Batisari nya ieu nya. Atau pabadilan sumkuring nyebatna. Batisari. Geuningan loba pisan dosana orang Batisari mah. Cak laut teh hampura malaikat kaula moal narim ku sabab di dieu ge geus loba dosa mah. Lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang Batisari ulah dibikeun maka maneh ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka Batisari. Eta dosa titah dibawa di ka mana Bu? Ka Batisari titah dibalikeun deui. Nu tadina geus meunang nyebutan teh Pak titah dibawa deui ka mana? Ka Bati. Tapi karek ge didinya eta malaikat dijegat ku Gusti. Cak Gusti Allah teh geus ti mana maneh malaikat. Gusti simkuring teh ditolak ku gunung, ditolak ku laut, ayeuna lumpat deui ka Batisari. Erek naon? Erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyabutan tah. Tapi cak Gusti Allah bu kumaha ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Alhamdulillah. Tapi cak malaikat kumaha Gusti lamun misalkan ieu dosa orang Batisari ulah dibikeunan deui kudu kamanakeun? Atuh cekelan we cenah ku anjeun eta si dosa teh titah di kumaha Bu? Ulah di kilo da moal laku. Titah di kamanakeun? Dicekelan ku saha? Ku malaikat.
Ari cek malaikat teh cenah Gusti dicecekelan wae mah sim kuring ge cangkeul naon cenah cangkeul. Ari cangkeul teh naon Bu? Pegel. Oh kitu cenah cek Gusti Allah teh. Wahai malaikat, lamun misalkeun ieu dosa orang Batisari geus dicekelan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang panto. Lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa, tah bikeun dosana ka dinya. Erek balik ti heula euy. Nah Bu Eti rek balik teh heula Bu Eti. Tade moal Bu Eti, Ibu Lilis atuh bade euih ti heula. Kabayang eta Bu Eti balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana maneh ti euy. Gusti sim kuring marek balik cenah tunduh kararesel atuh tah mere dosa jeger. Kira-kira rugi teu Bu Eti na? Nah make rugi. Ida dosa mah urang mah teu kudu dibere betul Bu. Urang mah rumasa jelema anu loba dos. Keur ngaji ge sok loba hulang-hul, mikiran hut, komo nu genut sok beuki hit. Ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mah. Manya keur ngaji hitut. Nah, mudah-mudahan urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan hahareudangan, dedeketan jeung batur nahan cangkeul, nahan kesel, nahan ararateul, dedeketan jeung batur pasasadek jeung batur komo nu gigireun bau awak dalieur-nya. Tapi ibu rela bertahan, tak mudah-mudahan sing jantan kifarat dosa orang. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut Bu, lanjut ya ngaji nah hayang lillah yang sakedeung. Sajam kuat, 2 jam, 3 jam, ih sim kuring mah teu kuat. Da ngaji lila-lila ting sok tara diaramalkeun ieuh nya. Urang mah sok kakeunaan ku panyakit barho. Naon ari barho teh? Bubar po, bubar tina ieu tempat bubar oge ilmuna teh pararoho deui. Aya deui leuwih parah cingho. Naon ari cingho teh? Cicing keneh oge enggeus. Tadi anu sambutan teu inget keneh nu diomongkeunana henteu. Eueuh nu nerap hiji oge meureunnya. Aya deui nu leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Lagu India lain ojo eta teh singkatan abdi mah tuman hilap jeung matak ngaji mah ulah lila-lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman nyebut berkat bieu tarik euy. Ciri nu nyebut berkat mah eta ahli barang dah mata kajina ulah lil nu penting dah daek initna budangukeun orang Cinaon ieu teh Batisari sim kuring datang kana ieu patempatan teu ngarep-ngarep kana berkat teu kana amplop ge henteu najis amplop hayang na ge doa ti orang Batisari pret cenah si eta mah kudu dibedil. Da teu gede kitu panitia mah geus ngarti betul. Geus dirapat lagi ti kamari ngan bejana rek dibuka di cenah rek ditambahan. Amin atuh ya Robbal. Ibu ieu ngajina hayang panjang hayang pondok. Ari ibu resep kanu panjang resep kanu pondok. Ai ari ngaji hayang sedeng ari resep kanu panjang. Maksudnya Bu ngaji mah kana pendek nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo. Dan menurut abdi mah ngaji makana pondok nu penting balikna mawa amal anu hade gitu. Gusti emang kacina banget koropak abdi teh Pak. Ya Allah Bu araya Bu siap kan ya siap masih semangat ibu apal teu abdi saha. Oh ti tadi teh teu nyaho ngaranna teh nya. Ibu di dia di tukang aya foto ai make baju beureum geulis henteu geurisan foto eta aslina ayeuna foto paingan atau tadi pas turun tina mobil anu haharewasan ih aslina mah ciga bayawaknya. Ibu abdi teh saha coba jadi tah Awit Fitriani di mana abdi teh di Sukabumi. Sukabumi na di mana? Tuing Sukabumina di Sukaraja Bu. Jadi lamun misalkan aya orang Pabedilan orang Batisari ulin ka daerah Sukabumi engke teh bakal aya bangunan gede pisan tah eta teh rumah sakit Hermina
cek sa imah abdinya tah lamun misalkan kaluhur ka daerah Gua Para ece teh bakal ningali engke teh dianterkeunnya di mana kitu imahna Awit Fitriani ece teh bakal dianterkeun ka hiji imah anu 3 tingkat mobil nage 8 cek tah eta teh imahna mantan urut dewan gitu. Cek sa imah abdi maksudnya Bu sim kuringnya datang karena ieu patempatan hiji sejak ijabah undangan anu kaduana sejak ngiring ta'dim wa takrim anu katiluna sejak silaturahmi fadilahna silaturahmi man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu maka singsa jalma anu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur beungeut duit kabeh ieu mah euy Ibu araya Bu supaya langkung berkah dan langkung bersemangat naon urang bersolawat dulu siap tapi sata acan simpuring bade eut heula ya uyos ke panas euy caina mending mah ieu we dah Ibu tos areueut can meuni ngalikeun we ka hareupnya eueuh sedotan lagi leutik eta mah euy reueut heula bismillah Alhamdulillah. Ibu seperti yang Ibu lihat di depan saya ini ada sejarit kertas Bu. Di sini ada kalender 2026. Neng kenapa sih Mubalik suka bawa kalender? Gak tahu Bu. Ini juga lagi viral. Saya mau ikut-ikutan aja Bu. Nah pertama di sini ada kalender 2026. Kenapa Neng kok bawa kalender 2026? Kan 2026-nya juga masih lama. Betul Bu, masih lama. Tapi dikarenakan saya pertama silaturahmi ke Cirebon itu awalan, jadi sekalian saya bawa. Karena kapan lagi ketemu dengan saya itu betul Bu? Iraha deui pagi teh gitu orang teh. Terus bedana naon kalender ieu jeung kalender Ibu? Ari kalender Ibu mah kan meunangna ti toko emasnya. Bari teh nyaho teh ningaranna teh saha, fotona teh tah ari di dieu mah aya foto abdi. Geulis teh udah diedit na foto mah. Terus di luhurna aya sholawat sipa. Di bawahnya ada akun media sosial abdi anu real, anu naon cenah? Anu real, anu naon cenah? Real, anu asli. Dimulai dari Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook. Twitter mah atuh make. WA aya di dia ngan lain nomor pribadi kamari aya bapak-bapak ngechat hai cantik cenah langsung diblokir darujit. Kenapa kok jadi ini sih promosi? Bukan promosi Bu, ku sabab naon loba oknum-oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani, padahal itu teh bukan teuing ka saha eta menyambungna teh teuing ka mana, pokona mah manajemen Awit Fitriani cenah padahal lain jadi henteu nyambung ka abdi. Maknya simkuring Pak kapabedilan dihargakeun 10 juta. Mahal teh? Mahal. Cek abdi teh aduh maka jang kitu abdi mah kapabedilan malin 10 juta, abdi mah 15 juta. Tah nyata supaya teu kitu tah ieu simkuring apresiasi naon berinisiatif bikin kalender supaya ada orang yang mau bersilaturahmi supaya digampangkeun teu ka mana-mana deui gitu. Langsung we ka abdi gitu henteu ka sasaha. Terus ieu teh jadi kenang-kenangan oge ku ece melina tong 5 melina tong hiji 5 tah 10 hiji di kamar, hiji di ruang tamu, hiji di dapur gitu tingali supaya aya gitu. Ieu teh hargana sabaraha cenah Neng? Ka batur mah ieu teh mahal Bu, 20.000. Tapi ke orang pabedilan mah dah 2.000 atau dari kertas lagi alus ya mah. Moal ruksak ari teh diduruk mah. Ka batur mah 20.000, ka orang dia mah dulur ieu daah kenae 10.000 we. Hayang 15.000 abdi mah heug bae, hayang 20 abdi mah sarua jeung batur heug bae. Sok anu bade mangga kasih teteh sambil kita bersolawat dan bersyair. Tapi sebelumnya saya minta bantuan 1 atau 2 orang dari panitia yang amanah. Aya Pak, aya panitiana Pak. Nyuhunkeun panitiana ibu-ibu atau gitunya atanapi ibu-ibu lah gitunya. 1, 2 atau 3 orang yang mau membantu supaya lebih singkat karena dilihat ya jamaah meuni seueur pisan.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalamun qadimun la yumallu wa sama'uhu manajjaha an qawlin wa fi'alin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi ada jahli wa hayrati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu wa nazzaha an qawli wa fi'alin wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi tajali wa khairati. Kaula cile pada nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria pada disiksa. Akeh uang kerja bekesa, ngorbanake sanak batelan tonggo. Sapa wong Jawa kang ngatong bondo, sabab edan marang bondo. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'ali wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi tajalli wa hayrati. Kaula cile soal kadod goni puniko, agamane saban wangi lan saben dino, kukur saben dino, sabab serakah panggede. Podo mikir watange dewe, podo nraca sakarepe dewe. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'ali wa niyati bihi asafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi tajali wa hayrati. Podo sambat podo gletak, podo ngatong tanpa nyawa, saparan-paran podo nangis randuwe bondo. Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara. Raja kaya dirampoki, dibegali ante londo. Qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'ali wa niyati bihi asta
دائم ونوره دليل لقلبي بالتجلي وخيراتي Kaula cilik pada nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria pada disiksa akeh wong kerja pekesa ngorbanake sanak batelan tonggo saka wong Jawa kang badan bondo sabab edan marang bondo kalamun qadimul la yumalu sama'u من كل داء ونوره دليل لقلبي تجري وحياتي صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله sareng-sareng سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله sadayana صلاة الله وسلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب iya zaman gasinting loba lalaki marake anting nini disemuting loba para wanita bararun nini disemuting loba para wanita bararun salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah iya zaman basedan loba parawan berkidang dan penting diganti ku berang lalempangan eta sigaset penting diganti ku berang lalempangan eta sigaset salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah. Sadayana ha sareng-sareng ha he haula ha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sarang-sarang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa bandeng iwa sepat percuma ganteng orang dalam solat. Iwa hiu papat percuma ayu orang dalam solat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masih semangat Bu? Masih dong, masa hentunya. Bu, orang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Maulid pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Pak? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya. Betul? Kita sering mendengar haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diperingati hari wafatnya. Kita sering mendengar haul Sultan Banten itu juga sama diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga diciptakan. Namanya sudah masyhur, betul Bu? Maka cak Kanjeng Nabi kumaha? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kaulah hiji nabi anu mimiti diciptakeun ku Gusti Allah sareng anu engke pangakhirna dibangkitkeun ku Gusti. Terus timbul pertanyaan ti bapak-bapak. Nah cenah urang make kudu muludan, nepikakeun diperingati unggal tahun, ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nepikakeun orang batisari teh iuran. Ibu iuran teh di dieu. Iuran teh sabaraha? Teuing da duit nage warna bodas. Sabaraha duit warna bodas, Pak? 2.000.
Di mana mun arek muludan ibu-ibu sok udunan keur ngayakeun pangajian mugian janten ganjaran amin. Lamun jalma nu berehan udunan ratus ribuan tapi nu buntut kasiran mere leutik ambek-ambekan. Ayeuna mere leutik ambek-ambekan aya belah mana imahna sih? Oh belah luhur belah kidul. Nah sih orang make kudu muludan neng kan Kanjeng Rasul lagi tos teu aya kan Kanjeng Rasul lagi tos pupus betul bu? Saur Kanjeng Rasul kumaha hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hirup kaula alus nepikeun aranjeun kabeh bahkan mau lagi naon maot kaula ge alus pikeun aranjeun kabeh. Naonnya bu kira-kira alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang. Saur Kanjeng Rasul wa mamati khairul lakum dzalika anna a'malukum tu'ridu alayya fi kulli yaumil itsnaini wa khamis. Jadi saknya-nyana amal umat Kanjeng Rasul ditinggalikeun ka Kanjeng Rasul teh dina poean Senin jeung Kamis. Matakan munasabah dina Senin jeung Kamis teh urang osok naon? Puasa supaya ditinggalikeun amal ka Kanjeng Rasul dina kaayaan taat ibadah ka Gusti. Lamun kira-kira dina poe Senin jeung Kamis orang batisari teh keur dina kaayaan taat ibadah ka Gusti Allah istabsyartu bihi bungah cenah Kanjeng Rasul Pak banggaeun ka orang batisari dina nalika poe Senin jeung Kamis dina kaayaan taat ibadah ka Gusti. Tapi kira-kira Bu lamun misalkeun dina poean Senin jeung Kamis umat Kanjeng Rasul dina kaayaan maksiat doraka ka Gusti Allah kira-kira Kanjeng Rasul ambekeun moal bendueun moal araya ieu teh ambekeun moal Kanjeng Rasul Bu bendueun moal nah make moal kusabab Kanjeng Rasul mah cinta kanu jadi umatna betul Pak cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta kita kepada pasangan kita. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta kita kepada anak kita. Cinta Kanjeng Rasul kepada umatnya melebihi cinta kita kepada ibu bapak kita. Pokoknya cinta Rasul kepada umatnya melebihi segala-galanya. Bahkan di saat umat Rasul melaksanakan dosa, melakukan dosa, Rasul malaina ambek, Rasul malaina bendu, tapi istighfarullah halakum. Henteu eureun-eureun Kanjeng Rasul mentakeun istighfar pikeun umatna. Luar biasa tebu cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna. Luar biasa henteu. Pertanyaanna ayeuna saha umat Kanjeng Rasul teh? Sok sing tarik jawab sing tarik. Bebaskeun sorana tong dikakebit dina ti korobi si jadi setruk. Saha umat Kanjeng Rasul? Dengan pedenya abi. Padahal mah ting di aku ting henteu betul Bu? Ting wauheun ting henteu Kanjeng Rasul ka urang. Itu mudah-mudahan neng lain mudah-mudahan Bu kusabab orang teh era ngaku-ngaku hungkul mah betul maca sholawat teresep karena sunnahna teresep oge naladanan karena akhlakna oge teresep kusabab di luaran sana Bu kita itu sedang berlomba-lomba naon cenah berlomba-lomba. Lamun misalkan aya orang dia anu pernah ka tanah suci pasti pernah ka Mekah jeung ka Madinah betul. Di Madinah aya endog kokoningna Madinah nyaeta makbarah Kanjeng Rasul dilebetnya nyaeta raudhah. Lamun misalkan aja hayang asup ka raudhah bapak hayang asup ka raudhah teh ngantri make tasrih namanya. Lamun misalkan ngantri tiba da subuh asup-asup jam 10 beurang kabayang teu ngantri nakos kumaha Bu eta teh hayang ka raudhah hungkul. Di sepanjang antrian ratusan bahkan ribuan manusia dari berbagai negara macakeun sholawat ka Kanjeng Nabi, macakeun salam ka Kanjeng Nabi dibarengan ku ceurik. Sakituna hayang ningalikeun cinta ka Kanjeng Rasul teh batur mah Bu. Maca sholawat ka Kanjeng Nabi, maca salam ka Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika sadayana ya Nabi salam alaika
alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Maca salawat ka Kanjeng Rasul, maca salam ka Kanjeng Rasul dibarengan ku ceurik. Sakitu teh jalma teh hayang ka raudhahung, langsung dedenya simpuring mikir, Pak, ya Allah atuh komo engke di padang mahsyar anu panas luar biasa. Jalma lain ngarepkeun deui hayang ka raudhahung hungkul, tapi engke mangarepkeun syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Kira-kira abdi kabagian moal syafaat ti Kanjeng Rasul, kira-kira abdi kaangkeun moal janten umat Kanjeng Rasul. Sedih dipikir-pikir mah, betul Bu? Matakan kacida sombongna jalma anu embung muludan. Betul? Orang Batisari simkuring yakin warga-wargi orang Batisari itu banyak luar biasa, tapi tidak semua orang Batisari bisa hadir ke tempat ini. Betul Bu? Berarti ibu-ibu bapak-bapak anu hadir na ieu patempatan itu manusia pilihan hungkul. Betul gitu Bu? Nah enya atuh moal daek urang ayeuna ngalengkahkeun sampean urang, suku urang ti imah masing-masing, lamun misalkeun dina diri urang eueuh nur Kanjeng Nabi. Betul? Ibu cinta ka Kanjeng Nabi Bu? Ibu cinta ka Kanjeng Nabi? Naon buktina? Naon atunya? Buktina ibu moal datang, jeung bapak moal datang kana ieu patempatan, lamun misalkeun dina hate bapak sareng ibu eueuh anu ngaranna mahabbah ka Kanjeng. Naon ari mahabbah teh? CINTA dihijikeun jadi langsung cenghar nyebut cinta manya. Ternyata ngaji Pak aya nyanyian teh lain loba gaya. Ternyata bisa ngahudangkeun jalma anu sar. Bieu dibawa serius saeutik geus langsung anu kieu melehoy. Aya nu ngajepret, apal ngajepret orang dia mun listrik teu kuateun sok parem jepret. Sok urang nyebut cinta siapa supaya semangat. CINTA dihijikeun jadi rasa cinta pada makhluk sejak lama. Pohodoi tetap suci, oh takkan hilang sampai datang renung. Oi semangat kene semangat. Bu urang mengkol heula saeutik uyos Pak. Pak ngomongkeun soal cinta ari ibu kantos bercinta orang dia. Ibu araya simkuring ieu simkuring dihareup sorangan hik loba panon nu ningali daerah atuh. Sok bantuan ku nyora siap. Ibu di sini pernah bercinta? Cing tarik. Apakah ibu pernah bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Bohong. Geus karolot kieu ditanya cinta moal ge ai. Nu aya ge rasanya ibunya apa cinta ka salaki? Nu ngaranna cinta mah moal lila, betul Bu? Nu ngaranna cinta mah bakal kakeunaan ku seep. Setan. Emang aya setan ngalebok cinta di dieu? Paling gali lagi 1 tahun 2 tahun 3 tahun, betul? Anu ngaranna cinta mah buta. Tepaduli cicing di saung putut ke nu penting cin. Tepaduli dahar jeung uyah hungkul ke nu penting cin. Keur bobogohan panggilan lagi ayah bun. Ayah bunda di dieu. Papih mamih ayah. Ulah kitu ning bae. Bae ceu abi umi aya. Ih meni getek ngarek kada ginjal. Bu aya nu kitu. Bae kitu ning ulah kitu bae. Malahan sunnah kita memanggil pasangan kita dengan panggilan-panggilan yang indah, dengan panggilan-panggilan yang so sweet. Ece rek nyebut papih ka tukang macul oge bae. Ayeuna ece naon disebut mamih anu sukuna jebra ge bae. Da eta mah bentuk kanyaah urang kanu jadi salaki jeung pamajikan, betul Pak? Ieu mah keur bobogohan panggilanna ayah bun. Si akang bubub aya igeleuh bububnya. Si ece bobogohan ayah. Gak apa-apa lah bunda mah balangsak juga. Yang penting cin
cek nini pret can apal kumaha rasana beas-beak can apal kumaha sedihna dina aplikasi TikTok dina keranjang meuni pinuh ari dibayar henteu sedih teu ce tapi da ari penuh dengan cinta mah semua terasa indah betul Bu seuceuk bari ngagoreng ikan asin di dapur penuh dengan cinta indah biar ku makan hanya sehari sekali daek teu ayeuna ka sakitu ngadahar baso di sangwan oge nya biar ku tidur berkasur kain jerami daek teu ih atuh merang biar ku harus berteduh di pinggir kali anu kitu aya wah atuh da loba reungitnya asal engkau kan selalu menemani eta penuh dengan cinta semua terasa indah betul Bu 10 tahun kawin 20 tahun kawin geuningan karasa oh kieu nih jalma balangsak teh teu geunah jalma teu boga teh teu geunah leres Pak si Ece anu asal bahagia penuh dengan cinta langsung ngelengkeung deui pulangkan saja aku pada hari geus kitu mah yang dibalikeun leres Bu matakan menikah harus dengan ilmu betul Pak lamun misalkan menikah dengan ilmu masih ibu rek dibare sababaraha oge bakal narima betul Bu dibere 2 juta sapoyeun oge ditarima ku ibu-ibu mah atuna komo we cenah nyabunya maksudnya kumaha Bu lamun misalkan aja dibere 20.000 ku salah kita cenah 2 mingguan sedih henteu sedih tapi lamun boga ilmu mah urang teh moal kitunya bisa nahan diri moal ambek-ambekan moal babarawakan dina status anu babarawakan status urang dieu nyieun status info loker dong apa ya gunanya suami ari aja sok malam Jumat sok jeung saha jeng ulekan atau maknya betul itu cinta itu Bud cinta eta moalil ari ibu cinta apanya ka salaki nyaah ari bedana cinta jeung nyaah naon neng babari Bu nu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter di mana-mana ditingali matak si bapak baheula ningali awewe nu dipika cinta karek teu pika jauhan ge geus ngageter hate teh ari ayeuna ngageter keneh paningali pamajikan ngageter cenah mun can dahar 3 poe eta paling ngageter cinta atuh naon betul gitu nu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter di mana-mana dicabak matak nyetrum ibu baheula keur momotoran jeung kabogoh kagedor saeutik kacabak da nyetrumnya ari ena nyetrum keneh ku salaki henteu cenah Pak ari aca sok nyabak salaki tara ari nu tara eta kunaon pas ya ibu nu tadi kenapa orang yang menikah diibaratkeun hayang pahala karingala karena hal yang paling sepele pun akan menjadi nilai ibadah lamun orang apal kana ilmu nah betul Ece nyabak salaki ge jadi ibadah atuh ari apal kana ilmu nama Ece sok nyabak salaki tara tong nyabak atuh Ece sok ngusapan salaki tara nah make tara deui wae ibu ngusapan naonan neng da bingung atuh Ece teh sok simkuring rek nanya Bu ari salaki Ece boga sirah teu cenah boga mah nyawa sirahan neng nah dari satu naon ngaranna teh dina sirah aya naon huis sarua huis oge buuk Ece entong pesimis sarua huis oge Bu nah dari 1 lembar buuk yang Ece cabak dari hulu suami 1 lembar buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa luar biasa teu Bu matakan usapan salaki teh salembar buuk cek Ece teh matak ngagugurkeun kana 10 dosa atuh komomun gondrong rek digelang we sirah neh heug bae tika coplok ke huluna ari nu botak cenah kumaha aya salakina nu botak di dieu ngisok bingung tak ieu Pak nu disieunkeun teh sieun aya nu nanya kieu euy jamaah kitu kumaha ngajawabna ayeuna aya nu nanya di aya jawaban Bu simkuring boga ari salaki Ece boga sirah sabariji 2 lamun sirah nu luhur botak pindah ka mana pindah ka hana pan simpelnya banyak dina nalika pindah ka hana pan si bapak teh bungah Bu dina nalika istri ngabungahkeun hate salaki naon cenah tadi pahalana
Aduh, tadi mah aya na otak teh euy. Ayeuna poho di ocing ho unggal di banyak. Cing. Bunga-bungahkeun hate salaki teh 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasihkeun ka ur. Ayeuna ibu ngausapan salaki hiji buuk matak ngagugurkeun karena 10 dosa ece. Luar biasa henteu. Matakan usapan salaki teh. Ibu langsung hayang geura baliknya. Hayang usapan si bapak. Hayang usapan si bapak tuh Pak. Aya di dia Pak salakina aya di dia Bu. Aya, bagus ari kitu mah. Jadi kapanggiheun kadangueun kuduanana. Ari nu ngaranna cinta teh naon cenah Bu? Tadi di mana-mana ditingali matak ngageter, di mana-mana dicabak matak. Ayeuna nyaah, ari ece nyaah apa cinta ka salaki? Nyaah. Neng ari ngaranna nyaah kumaha sih? Ibu mah teu bisa ngabedakeunana babari Bu. Ari nu ngaranna nyaah mah tingali wajah salaki teh teu peuting. Rarasakeun ku ece. Ece sok ningali salaki tara kunaon eta tara deui wae. Bosan cenah ningali salaki teh hayang ganti. Ece tong kitu ece da teh salaki. Tetep wajah salaki teh tapi lamun urang rek netep wajah salaki kudu dibarengan ku kanyaah. Ibu esok ningali wajah salaki dengan penuh kanyaah atau penuh kebencian. Dua nana bapak ari ditingali ku pamajikan sok bari molotot atawa sendu. Sok molotot. Bu dangukeun pikeun istri anu ningali salaki dengan penuh kasih sayang, dengan penuh naon cenah? Kasih sayang. Kanyaah ku ece teh ditetep dengan penuh kanyaah salila tetepan ece eta ka salaki eta sakitu oge dosa ece digugurkeun ku Allah. Ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang nasa menit berarti dosana oge gugur sa menit. Lamun misalkan ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang nasa jam berarti dosana oge muruluk sa matakan tetep beungeut salaki teh ti peuting. Ari salaki ece boga beungeut ce atuh boga matak tetep wajah nanti penting Gusti pencrong go ece teh salaki keur tibra teh pencrong astagfirullahaladzim itu pamajikan salaki aing atawa lain. Bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna Allah dekok cenah saalit. Bapakna baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna Allah geus kolot geus bongkok betul Bu. Bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna Pak dangukeun bau bapak-bapak teh matakan Pak memeh sare teh make parfum imader make geliga atuh perih kana panon teh nyereng betul Bu. Orang ningnya dina filmnya osok ningali gitu batur mah memeh sare teh salakina teh mandi heula make piyama alus disemprot gitu kan. Ari orang dia kumaha? Gusti Nu Agung mencetan bitis we bari make GPU perih we kana panon lurus Bu. Ibu dikitukeun asa jadi cantik. Asa we salaki teh panggorengna padahal Bu mun dibalikeun mah urang geus pantar nahaon. Betul Pak? Si bapak penting-penting tingali wajah pamajikan teh. Ibu era teh ditetep Gusti ya Allah ieu teh pamajikan aing atawa jurid. Inungna baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna. Gusti geus beuki kokoloteun cenah eta mah. Inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna. Allah ditangkarakeun geus kos ceplok endog ayeuna mah. Inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna mah geus pinuh ku sing aya nu sing kayeuan di dieu. Ibu apal sing kayu orang dieu stretch mark beres ngalihkeun sok barlang geuningan aya nu kieu di ditu nu kieu di ditu nu kieu di dieu penting-penting cek si bapak alus eta mah lejing teh borelang lain lejing borelang eta teh naon alus cenah eta mah lejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh naon budug jeung borok. Tapi Bu sium goringnya ngadangukeun ngomongkeun soal budug jeung borok Pak. Budug jeung borok sok nyeri hate baheula keur santri digorowokan batur santri budug cenah. Ada nyaan eta teh
Pelah sim kuring balik ti pasantren teh Bu ileungeun teh bisa rapat kieu we da cenang hungkul. Matakan santri ieu anu di tukang teh santri lain sih. Kan naik buduk-buduk oge nu penting barorok salin barokah. Maknya buduk barokah. Geuleuh eta mah. Ya maksudnya Bu sim kuringnya ayeuna kita tiasa silaturahmi jauh-jauh kaditu kadieu kitunya keluar kota kemanapun gitu kan tah eta teh ladang budug heul matak ulah aneh lamun misalkan ayeuna aya santri budug kiaina oge Bu bungah kiaina mah gitu makanya aya kiai budug di dieu. Matakan orang doakan para santri sadayana anu nuju tolab ilmu mudah-mudahan ku Allah sini pasian ilmu anu manfaat amin ya Allah ya Robbal tah eta Bu cinta jeung nyaah kanu jadi makhluk mah bisa berubah kapan saja betul tapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus abadi sepanjang masa kita wajib cinta kepada Nabi kita harus cinta kepada Nabi. Pertanyaan kenapa kita harus cinta kepada Nabi Pak karena Nabi itu yang mempunyai sahibul maqamil mahmud. Sahibul maqamil mahmud tenawan sih tempat anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna mahmud. Ma mahmuda bukan Pak. Mahmud di sini adalah asy-syafa'ah. Nya eta syafa'atul udma engkin urang di poe kiamah. Ku sabab urang sadayana teh bakal mah ibu bade maut. Iraha ting ibu ti heula abi paneuri atawa abi paneuri ibu ti heula pokona mah maot mah bakal terjadi orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa Bu Iim belah mana Bu Iim oh eta Ibu Kokom Ibu Imas Ibu Eti Marati lamun misalkan urang maut urang ge hayang dibacakeun Al-Qur'an urang hayang dibacakeun maca Al-Qur'an tapi palebah anak teu dididik dina maca Al-Qur'an kira-kira saha nu rek macakeun Qur'an ka urang hah pan aya cenah amil jeung ustad jeung santri ieu ece dangukeun amil jeung ustad daekeun ngajikeun lamun dibayar lamun teu dibayar daekeun henteu ih da sim kuring ge hoream maknya ayeuna kiai dipelak di kuburan 3 poe 3 peuting ari anak jeung incuna lalajo tipi di imah adil henteu nah henteu ya maksudnya lamun misalkan bapaknya jadi jalma beunghar mah bisa ngulikeun nya Bu nya 40 poe 40 peuting sukan gederan sabati sari naon ngaranna tadi teh sapabadilan dikerahkeun ka imah ece bisa ece mun jadi jalma beunghar mah tapi lamun misalkan ece akang sadayana jalma balangsak jalma teu boga erek ngulikeun ka saha iwal tikaan matakan didiklah anak kita dengan Al-Qur'an ilmu dunia perlu kusabab urang masih keneh di alam ilmu akhirat perlu henteu perlu kusabab akhirat adalah masa depan urang anu geus pasti kusabab urang sadayana teh bakal maut bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa teu aya nu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia kabayang urang ayeuna amal teu boga budak anu soleh teu boga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakan kacida rugina dina poean syafaatul udma ece teh teu kabagean syafaatna tong boroning kabagian syafaati Kanjeng Nabi ningali ka Kanjeng Nabi ge teu bisa aya kitu neng jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Nabi aya Pak saurna kumaha wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah saha eta teh ya Rasulullah nya eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat ngabetem mah ciga bieu ngabaretemnya teu ngajawab sallallahu alaihi wasallam tah eta teh jalma pangnaonna pang sombongna wailun cilaka
Betul eta pelit kan dina kitab Mukhtarul Hadis geuningan al bakhilu mangdzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi jalma pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Matakan Bu, mulai ayeuna balik tina ieu patempatan di mana-mana kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut erek tina HP, erek tina radio, erek tina sapeker urang kudu nyebut sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadayana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya arusal khafiqaini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
sadayana. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan Bu berkah sholawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah bulan Maulid yang mulia. Mudah-mudahan kita sing termasuk jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kelak kabagian syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat orang sadayana ku Allah sing dikabul, amin. Mudah-mudahan pakasaban orang sing dibarokahkeun, amin. Murang kalih orang sing disoleh-solehahkeun, amin. Oge anu murang kalih orang nunuju tolab ilmu, mudah-mudahan sing dipasieun ilmu anu manfaatur barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat sadayana, hapunten tina segala kelepatan, mungkin mung sakitu anu tiasa kusim kuring dipihatur. Hapunten tina segala kelepatan saalis seueurna, mudah-mudahan sing aya manfaatna oge sing tiasa ngamalkeunana. Mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa tepang diri di sanes waktos anu sehat wal afiat, amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten tina sagala kalalapatan usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.